Iki sarua boga dulur ieu kumaha nya? Dulurna nu mana? Aya ieu di bawah dulurna teh. Mana gini? Iya, dulur abdi. Tah diajak ku abdi di ngajak ngobrol teh. Tengah jawab. Berarti sarua gelon. Tidak. Mikiran nasi paling sorangan gitu. Aya batur. Aya aku aya nang kadang sok ngajauhan namun keur aya heueuh cinta rojo. Batur mah deuk ngobrol we. Sia asbak diajak ngobrol ku aing teh ngajak dog wae goblok. Serius kan cara. Itu maneh di bensin. Jawab atuh sih diajak ngobrol teh ku aing. Si rokok nih. Lah, semua telah ku aing. Ya Allah, batu ngobrolnya jangan gitu. Baik aing lah. Nah, batu kakak udah si bagong teh. Baik aing. Kumakeun deui ieu mah. Kieu nya, baknya. Bener jadi batu aing sih. Jadi sekian cara-cara we. Si koplok lain nggak jawab. Jangan musik teh. Kira. Ayang. Kok. Pak. Ngomong-ngomong aing teh lapar. Abanda sih dirinya. Tapi paling kudu dia. Are kakarata heula aing. Kana PPTK. Cugan aya. Mi pajejeut. Ni goreng baru ini juga aing goreng patu belum. Baguan heuh. Kana dapur lain. Aduh, ieu patu dia aing. Ieu nu ngaranna mie mah teh nya. Ku aing dihakan. Tah, maneh teh naon sih? Panggodogan yang beurnya. Wayahna maneh ku dewek deuk disunut. Keur masak mie. Ieu teh mie pajejeut teh ya. Dek buru-buru. Tapi aduh, seuneuna deui. Maneh kudu urung sia. Siapa tuh urung mana? Cilaka maneh lapor. Jaba aing lapa itu si asbak nungguan di ditu. Waing digagal we mah geus. Nyaminya waing dihakan dibubukeun. Engke di ditu si asbak nungguan. Heuh. Taguan si mana dinya? Teng ngomong di aing heuh. Nih. Aing biasanya jadi fokuskeun dengan si asbak itu karunya. Makanya. Ini ngomong serangan. Tinggal itu tadi. Ngomong jeung sendok, jeung mie. Bawa ieu mah. Telepon gitu dokter. Dek ditelepon tapi geus penting. WA we lah. Si maganggu kurang WA we. Bawa ieu mah duh. Sieun. Mata. Si jadi mata. Capek ya, aduh, karek balik saya panggilan deui tah. Rumah Bapak Odas. Beneran deket bae lah di duiteun. Karek balik.
Naon. Jadi bawa ke dia tuh ke ngobrol yang ini. Entang ke dokter ka dieu. Mau dokter atau lupa ya. Nya tadi itu si Asbak diajak ngadongeng itu ditinggalkeun. Cuma stop diajak ngobrol. Asbak bensin oge diajak ngadongeng teu ngajawab teh si koplok. Enak meh lebar. Aduh bawa-bawa ieu mah. Ini rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok kalabat. Tah, ieu dokterna. Ini mau dokter. Nah, dokter. Ini dengan Ibu Eva tadi yang WA ya? Iya. Iya Ini. tadi saya dapat panggilan ini. Ada keluhan apa? Keluhannya teh gini, Pak Dokter. Ini teh suami saya, Pak Oda. Iya. Itu yang ngobrol sama ini, Cicing. sama Asbak, sama Sendok. Terus Si rokok, bensin diajak ngadongeng teu ngajawab. yang ngobrol. Coba saya yang tangani ya. Iya. Tuh, Bapak, diam dulu. Apaan cenah tangan gitu. Diam dulu. Jadi gimana, Pak Dokter? Pak, sejak kapan Bapak bicara dengan mie, dengan rokok? Kapan mana boy? Hah? Boy? Boy, mau boy. Kapan boy? Itu bisa ikut bingung ya ini teh. Si mama melupa tadi ayo gitu kompor. Begini Pak, ini enggak tengah jawab. Oh, Tapi Bu, kieu mah abdi ge gaduh dulunya. Dulu Sami gitu. Gitu, teh. Heeh, ku abdi diajak ngobrol teh tengah jawab. dulurna Banyak nu kita, mana? teh. Aya ya dibawa dulu teh. Mana gini? Iya, dulu Rabi. Tah diajak ku abdi di ngajak ngobrol teh tengah Astagfirullahaladzim. jawab. Berarti sarua